Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kang abdi bade naros tentang masalah mindah-mindah batas tanah. Kumaha hukumna dosa atanapi henteu? Jawabanana mindah-mindahkeun wates tanah lain hakna secara zalim eta teh kagorongkeun dosa besar, dosa badag min akbaril kabair. Sakumaha keterangan dina kitab Al-Mufhim lima askala min kitabit Talkhisil Muslim juz kaopat halaman 534. Didinya aya ibarah catatan kaki al-wa'idu asyadid, ancaman anu berat liman zolama syai'an minal ardi, pikeun jalma anu zalim sok sanajan saeutik tina tanah. Zalim didinya rek ngageser-geserkeun wates atawa jadi mafia tanah atawa bentuk naon bae anu diharamkeun menurut syariat. Dina hadis riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, man akhadha shibron minal ardi, sing sahabae jalma anu ngambil sejengkal tanah zulman secara zalim, ngambil lain hakna, tuwiqo ila sab'i ardin, maka bakal dihimpit ku 7 lapis bumi. Atanapi sebagian lugot mah bakal dikongkorongkeun kana beheungna 7 lapis bumi. Saur dina kitab Al-Mufhim, hada wa'idun syadid, ieu hadis teh ancaman anu berat. Yufidu maedahkeun anna akhdha syai'in minal ardi, sanyana ngambil sesuatu tina tanah, ngambil tanah orang lain bi ghairi haqqihi, lain hakna, modelkeun ngageser-geser wates lain hakna, atawa jadi mafia tanah, eta teh min akbaril kabair, termasuk tina sebagian pirang-pirang dosa besar, dosa gede. Ala ayi wajhin kana, kumaha bae jalana kabuktian cara ngambil hak batur secara zalim nama, rek min gosbin, tina ngagasab, aw sarikotin atawa maling, aw khadiatin atawa nipu, mindah-mindahkeun wates lain hakna, kena-kena keur eueuh nu bogana, kena-kena nu boga tanahna jauh lain di lembur dinya, dipindah-pindahkeun watesna, atawa lamun di sawah teh mah hayoh we dikikis si galengan teh sehingga nepikeun ka ngageser. Tah eta teh min akbaril kabair, dosa gede. Lamun teu tobat wayahna neraka bagianana. Qalilan kana aw kasiron, anu dicokotna marek saeutik atawa loba. Ala tasma'u, naha anjeun henteu nguping, qaulahu kana dawuhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qida shibrin, sok sanajan tanah anu diambil secara zalim, tanah anu diambil lain hakna, wates anu digeserkeun lain hakna, sanajan ukuran sajengkal, komo leuwih ti sajengkal. Ieu mah cenah saeutik urang ti sajengkal sarua. Kabeh ogenan dosa, sok sanajan sasenti, sok sanajan samili, tanah batur dicokot eta teh min akbaril kabair, engke dihimpit ku 7 lapis bumi, engke dikongkorongkeun 7 lapis bumi. Nauzubillahi min dzalik. Lamun rek tobat, pasihkeun deui tanah eta nu diambil secara zalim kanu hak memilikinya. Wallahu a'lam bissawab.